Usum hujan, usum gering, usum bahasan politik oge. Tong heran, lamun politik geus jadi pembahasan hangat di dunia nyata jeung dunia maya. Soal pilihan, masing-masing geus boga jagoan. Soal jagoan, masing-masing geus boga pembelaan. Soal pembelaan, masing-masing geus boga tujuan. Aya nu pasindir-sindir, aya anu ngan maca bari cengir, aya anu debat, aya anu nyimak nepi parat. Nu debat mere persepsi atau pendapat nu menurutna tepat. Anu nyimak bisa nyokot hal nu positif jeung bijak. Selipkeun edukasi di tiap diskusi, tongka provokasi, beda-beda opsi. Selipkeun manfaat di tiap debat, sing maslahat yang kabeh umat. Tanggal 17, coblos sesuai hati anu ikhlas. Ngan kadet tong nepi golput. Karena golput berarti jelema anu tujuanna luput.